Edisi bikin cireng isi bareng bocil. Halo guys, assalamualaikum. Cerita nama ieu teh nyieun cireng isi ayam suwirnya guys, tapi teu diladaan nya da requestan si bocil eta teh anu keur nyetak carita namanya guys. Ieu teh nyieunna teh nya peuting-peuting jam 8 peuting dan nungguan heula bocil anu leutik peureum heula guys nya. Jadi we kapeutingan guys tuh. Nya nyetakna ge ieu mah secara manual aja we guys. Eusina ge teu dikira-kira sadaekna we ngasupanna nya aya nu loba teuing, anu saeutik teuing, kulitna ge aya nu kandal teuing nya, aya nu ipis teuing, rupa-rupa warnanya pokona mah ieu mah nya guys tuh. Ceubila teh hayang nyieun cireng isi ayam suwir teh ieu teh geus lila guys, mementa mama pang nyieunkeun cireng, mama pang nyieunkeun cireng ngan kakarek digugu ayeuna kulantaran nya nya kitu teh panyakit hoream guys. Padahal acina mah aya nya guys, nya tadi teh maksakeun we isuk-isuk teh meuli daging hayamna 10.000 nya dadana. Langsung dikulubkeun, langsung disamaraan, geus kitu mah ingkeun we. Nah, bisa nyieun cirengna mah geus peuting da guys atuh nya. Da lamun nyieun cireng si Japir keur beunta mah atuh guys, moal ge bisa jadi moal bisa anggeus atuh meureun nya da hayo we direcokan nya guys. Nya oge budak ieu ge sarua ngarecokan ngan anger we ieu mah geus rada hideng nya guys tuh. Daging suwirna mah geus beak guys, ieu teh acina aya keneh jadi we di kitu-kitu dijieun cicos caritana mah ieu teh guys. Ai budak leutik we teuing nyieun naon da cenah mama mah rek nyieun bentuk donat cenah. Geus rupa-rupanya ari bocil nya guys. Tuh teu karasa jug beres geuningan ieu urang simpen heula sesa acina urang kukumah heula guys nya. Ngarah bareresih kitu nya guys tuh. Si bocil mah can anggeus keneh wae tuh geus jadina mah jiga kieu cenah guys nya. Teuing nyieun naon tingali da barolong siga donat nya guys. Atos heula nya assalamualaikum guys.